Bismillahirrahmanirrahim. Mangalajengkeun ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wasawabu sareng ganjaran huwa sareng ari itu sawab eta ma perkara yastahiku anu ngahak ieu jalma hukana itu ma minar rahmatinya tanah rahmat wal magfirati sareng magfirah minallahi ta'ala halna tetep ti Gusti Allah ta'ala. Wasafaati sareng syafaat min rasulillahi halna tetep ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal adabu sareng siksaan wa huwa sareng ari itu adab eta kulu ukubatin saban-saban siksaan muallimatin anu nganyerikeun itu ukubah. Wal mizanu sareng timbangan wa huwa sareng ari itu mizan eta kamizani dunya tetap sapertikeun timbangan anu aya di dunia lahu eta tetep dina itu mizan kosbatun ari awi wa umudun sareng tihang wakafatani sareng dua cecempeh kulu wahidin ari saban-saban sahiji min humatina itu kafatani eta ausa'u leuwih lega min tobakotis samawati tibatan pirang-pirang tahapanana pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi. Kafatul hasanati ari cempeh amal anu alus eta an yaminil arasi tetep ti belah katuhueun aras maqabilal jannati halna anu malebahan kana sawarga. Wa kafatus sayyiati sareng ari cempeh amal anu goreng pirang-pirang amal anu goreng eta an yasaril arsi tetep ti belah kencaeun aras maqabilan nari halna anu malebahan kana neraka yazinu bakal nimbang bihi kana itu amal saha Jibrilu malaikat Jibril ala siroti luhureun sirot ba'dal hisabi dina sabada hisaban paya kudu tuluy nyekel itu malaikat Jibril bi umudihi kana tihangna itu mijan wayang duru sareng ningali itu malaikat Jibril ila lisanihi kana lisana itu mizan wa Mikailu sareng ari malaikat Mikail eta aminun anu kapercaya alaihi kana itu mizan wasakilu sareng ari cempeh anu berat eta yang zulu bakal turun itu sakil ila aspalin kabelahan dam wal khopipu sareng ari cempeh anu hampang eta yartapi bakal kaluhur itu khopip kamizani dunia sapertikeun timbangan anu aya di dunia kama sapertikeun perkara huari itu ma eta dzohirul ahadisi dohirna pirang-pirang hadis. Apa damaedahkeun hukana itu kaul saha as-Suhaimi Imam Suhaimi wanaru sareng neraka jahanam wahia sareng ari itu nar eta darul adabi tempat siksaan bijami itibakiha kalawan sakabehna pirang-pirang tingkatanana itu nar asabi anu 7 alati anu a'laha ari pangluhurna itu nar eta jahannamu neraka jahanam wa tahtaha sareng eta tetep dina hanapeunana itu jahanam lado ari neraka lado sumal hutomatu tuluy neraka hutomah suma sa'iru tuluy neraka sa'ir suma sakoru tuluy neraka sakor summal jahimu tuluy neraka jahim summal hawiyatu tuluy neraka hawiyah wababu kulin sareng ari lawangna saban-saban sahiji eta min dakhilil ukhra tetep ti jero na neraka anu sejen alal istiwa'i bari netepan sarua wa baina a'la jahannam sareng eta tetep antara luhurna neraka jahanam wa aspaliha sareng antara handapna itu jahanam khomsun ari 5 wasab umiatin sareng 700 sanatan tina arah-arah tahun. Afada maedahkeun hukana itu kaul saha Abdussalam Al-Luqani wasirotu sareng sirot wahwa sareng ari itu sirot eta jasrun kekenteng mansubun anu diadegkeun itu jasrun
ala dhuhri jahannam luhur neraka jahannam awwaluhu ari kawitanana itu sirot eta fil mauqifi tetep di mauqif wa akhiruhu sareng ari tungtungna itu sirot eta ala babi jannati luhureun lawang sawarga yamuru bakal ngaliwat alaihi kana itu sirot saha al awwaluna jalma anu ti heula kabeh wal akhiruna sareng anu panderi kabeh wa huwa sareng ari itu sirot eta adaku leuwih leutik minas sa'roti tibatan buuk wa ahadu sareng leuwih seukeut minas saepi tibatan pedang bahwa mangka ari itu sirot eta mislu musi tetep sapertikeun peso wa awaluman sareng ari kawitanana jalma ya juju anu ngaliwat itu man alaihi kana itu sirot eta nabiyuna nabi urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu sareng umatna itu nabi fasalimuna mangka ari jalma anu salamet kabeh minad dunubi tina pirang-pirang dosa eta yamuruna bakal ngaliwat itu salimuna kator pil aini sapertikeun sakice panon wa ba'dahum sareng eta tetep dina sabadana itu salimuna alladzina ari jalma-jalma yajujuna anu ngaliwat itu ladina kalbarki sapertikeun gelap al khotipi anu nyamer itu barki wa ba'dahum sareng eta tetep dina sabadana itu ladina aladina ari jalma ya jujuna anu ngaliwat itu ladina karihi sapertikeun angin al asipi anu ngagelebug itu rih ayis sadidi tegesna anu banget wa ba'dahum sareng eta tetep dina sabadana itu ladina aladina ari jalma ya jujuna anu ngaliwat itu ladina katoeri sapertikeun manuk wa ba'dahum sareng eta tetep dina sabadana itu ladina alladzina ari jalma ya jujuna anu ngaliwat itu ladina kal farsi sapertikeun kuda asabiki anu balap itu parsi wa ba'dahum sareng eta tetep dina sabadana itu ladina alladzina ari jalma-jalma ya jujuna anu ngaliwat itu ladina ka ajwidil bahaimi sapertikeun pirang-pirang sato anu alus sumaladina tuluy jalma ya jujuna anu ngaliwat itu ladina udwan halna lumpat wa masyan sareng lempang sumaman tuluy jalma ya juju anu ngaliwat itu man hu ya juju anu ngaliwat itu manhu kana itu sirot habuan halna ngesot wa huwa sareng ari itu man eta alladzi jalma tatulu anu lila alaihi ka ieu man non masapatus siroti jarakna sirot payakulu tuluy nyarita itu man robi lima abatota bi robi nun pangeran abdi lima karena naon abato ta ngendorkeun Gusti bika abdi payakulu tuluy ngadauh Gusti Allah lam abato henteu ngendorkeun kami bika ka anjeun innama abato pastina ngendorkeun kami bika ka anjeun amalaka kana amal anjeun warwiya sareng diriwayatkeun naon ida kana di mana-mana kabuktosan non yaumul kiamati poe kiamah ya bakal datang saha kaumun kaum payakipuna tuluy cicing itu kaum ala siroti luhureun sirot ya bakuna halna ceurik itu kaum payukolu tuluy dicaritakeun lahum ka itu kaum naon jawiju kudu ngaliwat aranjeun kabeh alas siroti kana sirot payakuluna tuluy nyarita itu kaum nakhopu sieun abdi sadaya minanari tina naraka payakulu tuluy ngadauh saha Jibrilu malaikat Jibril kaepa kuntum halna kumaha bukti aranjeun kabeh eta tamuruna ngaliwat aranjeun kabeh alal bahri kana lautan kana sagara payakuluna tuluy ngadauh itu kaum nyarita bisa
bisapani kalawan make parahu, bisapni kalawan make parahu. Payu ta tuluy didatangkeun naon bimasajida masjid kanu anu kabuktosan itu kaum eta yusalluna salat itu kaum pihadi itu masajid kasapani sapertikeun parahu payar kabuna tuluy tumpak itu ladina ha kana itu masajid wayamuruna sareng ngaliwat itu ladina ala siroti kana sirot dzakaro nyaritakeun hu kana itu kaul saha Suhaimi Imam Suhaimi. Wa amma hakikatu siroti sareng anapun ari hakikatna sirot pa innahu mangka eta sanyana itu sirot eta sa'aratun bulu min jupuni naik Maliki alaihi salam anu tetep tina biwir dua panona malaikat Malik alaihi salam. Haka nyaritakeun hukana itu kaul saha Ar-Romli Imam Romli an Burhanuddin Al-Hulaimi nampi ti Imam Burhanuddin Al-Hulaimi. Wal haudu sareng aya talaga huwa ari itu haud eta bahrun sagara alal ardi luhureun bumi al mubaddalati anu digantikeun itu ardi wahia sareng ari itu ardi eta ardu baydoa taneuh anu bodas kal fiddoti sapertikeun perak mutasiil jawani bi anu lega pirang-pirang gigirna watuluhu sareng ari jangkungna itu hawod eta layazidu henteu ngaleuwihan itu tul ala urdihi kana rubakna itu tul wa huwa sareng ari itu tul eta masiratu syahrin lalakon sabulan rihuhu ari ambeuna itu haud eta atyabu leuwih seungit minal miski tibatan minyak misik walahu sareng eta tetep dina itu haud launu kulli syarobil jannati ari rupa saban-saban inuman sawarga wa ta'mu kulli samaril jannati sareng rasa saban-saban bubuahan anu aya di sawarga wa kizanuhu sareng ari panyukna itu haud eta aksaru leuwih loba min nujumis samai tibatan pirang-pirang bentang anu aya di langit man ari sahabae jalma eta saroba samang-samang sanginum itu man minhu tina itu haud surbatan kalawan sakali nginum layadama mangka henteu dahaga ieu man ba'da hadina sabadana itu surbatan abadan dina salalawasna tasrubu nginum minhu tina itu haud saha hadihil ummatu ieu umat kulluha tegesna sakabehna ieu umat lakinnahum tatapina ari itu umat eta kismani kabagi dua bagian kismun tegesna sabagian layut rodu anu henteu ditundung itu kismun hum ari itu kismun eta al muttaquna jalma anu takwa kabeh wa kismun sareng ari sabagian eta yutrodu ditundung itu kismun wal matrudu sareng ari anu ditundung eta kismani kabagi kana dua bagian kismun ari sabagian eta yutrodu ditundung itu kismun hirmanan halna dihalangan wahum sareng ari itu kismun eta al kuparu pirang-pirang jalma anu kupur palayas robuna mangka moal nginum itu kupar kabeh minhu tina itu haud abadan dina salalawasna wa kismun sareng ari sabagian eta yutrodu ditundung itu kismun ukubatan karena siksaan lahu ka itu kismun summa yasrobu tuluy nginum itu kismun wahum sareng ari itu kismun eta usotul mukminina pirang-pirang jalma anu doraka ti jalma anu iman kabeh payasrobuna tuluy nginum itu usotul mukminin qabla dukhulihim dina samemeh asupna itu usotul mukminin annaro kana neraka ala sohihin netepan kaul soheh payakunu mangka kabuktosan naon surbuhum nginumna itu usotul mukminin eta qoblahu tetep dina samemehna itu duhul
amanan halna aman min antuhriko tina ngaduruk min antuhriko tina ngaduruk naon annaru naraka ajwa pahum kana pirang-pirang beteungna itu ussatul mukminin wa ayud rika sareng manggihan hum ka itu ussatul mukminin naon alju'u lapar wal atsu sareng dahaga wasahihu wallahu alam bisawab.